Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ujang Suhana, host Dunia Sanes. Jadi, orang pada ngenalkan yuk lokasi lumayan angker. Jadi, jeung istilahna ngetes cenah kemampuan jelema cenah boga kawani. Coba datang di dia, urang undang. Berhubung mempersingkat waktu ya, abdi bade manggil rerencangan abdi ya, dukunnya. Oke, urang geroan Mbah Toing. Mangga sok manggakeun. Selamat malam Mbah. Selamat malam. Oke, menurut Mbah Toing ya, lingkungan ieu situasi leuweung ieu kumaha ya, Mbah? Jadi kurang rasakeun ditarik ya. Di dieu teh keur baheulana teh aya jelema kurang bunuh diri. Pokona mah angker bae dieu, can aya nu wani jelema nu ka dieu. Oh, jadi kitunya, Mbah. Oke, Mbah. Urang mempersingkat waktu bae nya. Panggil bae opat peserta ya, Mbah. Penting ya, nu akan uji coba di dia, uji nyalinya. Siap. Yo sok, peserta pertama silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah. Siapa namanya? Coba perkenalkan. Nami Abi, Oh, kan itu ke pemirsa. iya. Oh, Assalamualaikum Walantong. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nami Abdi Neneng Halisa. Abdi sah? Atuh buku tadi Oh, sah. Abdi mahasiswa di Tujuan neng eta ngiringan dunia sanes ieu naon maksudnya? nya palai terang we di dia isu-isu. Cenah di dieu tah angker. Terus da cenah seueur bejana cenah. Nya seueur bejana kos itu jadi aya rasa penasaran we gitu. Untuk perlengkapan uji nyali iya semacam istilahnya lilin terus ayat terus disiapkan ku bro. Sok silakan bro. Lamun misalkan peserta neng ieu nyerah gitu lah nya terus teu sanggup gitu lah. Eta kamera lambaikan tangan B nya. Siap. Korek. Selamat ya. Untuk Siap. ayo. Siap. Oh, Simbah mau ngiring? Selamat. Moal. HDP banyak. Eta usaha mbek tanah mbek dan heuing nah kebelan ngamrindingan kieu. Saha? Urang mah tengah ganggu di dia teu. Berit. Kemana duit ieu? Ieu leuweung. Karena kieu ieu leuweung. Oh, ieu murikas bulu. Allah, kumaha ieu? Kamera ieu nu di dieu, nu di kanan, nu di kenca, katuhu mana ieu kamera? Aduh. Abah,
eta abah geura ieu wayahna. Aduh, kamarana ieu? Punten abah, punten teu ngaganggu moal. Bah. Naon ya? Itu peserta tadi geus menyerah tah, ngalambaikeun tangan. Kunaon eta? Ngalambaikeun tangan. Lain, ngalambaikeun tangan. Tah. Tuh. Baru melilin. Ayo geus. Ayo. Ah, tuh sampai eta udah tah. Kurang. Kumaha? Abah le. Oh, Nyerah. Terus nyerah. Merah. eta kunaon dia? Itu sih. Kunaon? Gitu. Aman. Cuma orang salah. Kumaha tadi reaksinya gitu? Urang mentak dulu bek. Beneran. Eta Ya, juga bener. Percaya teu? percaya. Pemirsa, untuk malam ini saudara Neng peserta nomor 1 itu pertama dia menyerah melambaikan tangan. Jadi untuk hari ini dia tereliminasi. Oke, silahkan. Yuk mbah, bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut Mbah, peserta pertama itu seperti apa dia interaksi di sini tadi? Menurut saya eta budak teu kuateun. Sebab Karena di dia merenya. jurig diri mah emang benar-benar angkerna. Moal aya nu kuateun. Untuk peserta kedua kita panggilkan B-nya Ya, siap. untuk selanjutnya. Panggilkan mereka dia. Sok peserta kedua silakan asup. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama Anda siapa? Nami Abi Sadut anu di kampung di dia Terus tujuan ngiringan dunia sanes ieu naon ya? hayang ngajajal begitulah Begitu kumaha? Lain kasebut tos angker ieu mah beneran angker. Emang tos siam gitulah. siap hayu Ulah hayu-hayu sok ka Mbah tah sok. urang mah ya hayang dibuka mata batin nah penasaran urang mah ya Siap. Kuat teh beh. geus hayu kuat Sok, mangga tinggal di kabur itu. Kumaha? Tos siap? siap Iya jeung perlengkapan uji nyalina. Dikorekna ya. Lamun misalkan tos nyerah, dah didinya kamera, iya kamera, eta kamera, tinggal lampaikan tangan B nya. Tos siap? siap Tos. Selamat untuk mencoba. Ya Bah. Masya la ilaha illallah. Kamera. Tolong. Mbah, peserta nu tadi dong nama nyerah eta geus teu kuat dong laju lompat bae. Oh, eta mah. Oh nya. Awakna doang gede, kawanina eueuh. Geus. Sugan urang mah eta wanina kieu. Panggil deui nu lain, panggil deui nu lain. Mulai nya. Oke. Peserta nu katilu silakan masuk. Selamat malam. Selamat malam. Sok, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nijima. Saya mahasiswa di sini. Oke. Maksud tujuan ngiringan dunia sanes ieu naon tujuan? Ya sebenarnya mah sami bae jeung nu lainnya. Heeh. Penasaran gitu. Terus? Terus kayak pengen ngerasakeun kayak anu di dieu cenah kan angker. Jadi kayak pengen kayak gimana? Interaksi lah gitu yang ngerasakeun inti eta namanya. maksudnya. Emang kita terang gitu lah mun ieu situasina lumayan angker gitu lah.
nya cenah cek anu orang daerah dia mah cenahnya emang di dia teh angker terus kayak sering kejadian-kejadian anu horor-horor lah. Cek Mbah, kumaha Mbah? Kumaha Neng siap? Insya Allah siap. Namina saha tadi? Nizima, Nizima. Siap? insya Allah. Ih, naon loba amat suara kieu. Allahu Akbar. Udah mantunya. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini keparwek amatnya. Duh. Ini mantunya. Ih, kamera, tolong. Coba ya geran atuh, kameranya mana? Gira, tolong atuh geran. Nya. Sadar tuh? Alhamdulillah masih. Sadar? Nya, iya di dia, ih bener-benernya, ih. Kumaha rasana? Iya, loba suara-suara barang-barang anu raragagannya. Terus tadi ge suara anu saruri gitu. Ya eta kan ya emang di dia eta lumayan angker gitu lah nya. Terus percaya gitu lamun di leuweung terus istilah angker bener-bener angker. Percaya gitu nya. Terus ayeuna mah terus percaya gitu. Nya ari tos ngalaman mah nya kumaha atuh ja selama di dieu gangguanna terlalu Ekstrim lah ya. nya eta lah. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi di acara kami Dunia Sanes. Silakan. Oke, peserta nu katilu ieu gagal deh nya mbahnya. Jadi mending istilahnya langsung bae panggilkeun ka peserta nu opatnya. Tapi ya menurut mbah ieu kuari kumaha ya makin kumaha jadi semakin berbeda-beda peserta eta makin gila gitu, makin parah ya gangguan. Makin aneh gitu nya. Ya karena kahiji faktor mengaputingan gitu loh. Jadi si makhluk-makhluk eta mulai bermunculan. Oke, langsung baiknya bah peserta nuka opat orang panggil baiknya. Nah, sok silahkan peserta nuka opat. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan namanya saha? Nambi kula Asep. Berinding oge di dinya. Lain tujuanna ngiringan dunia sanes ieu. Nah, Bisa kakak ya nanya-nanya ke urang. atuh pula nu boga acara ieu. Oh, umpura. Heeh. Tuh urang rek ngajal urang, nyali urang di dieu. Hari kakak nu di mana ieu? Urang mah teu mana-mana ge aya urang tukang kalapa ieu. Arang ba. Lain asalna di mana? Tuh urang asalna mah sebenarnya mah urang tidinya pindah ka dieu, dipanggil sorangan. Alamat. Ho, Heeh. urang kampung sabelah tah. Di mana? Kampung sabelah. Oh, Bari dinya. entos terang istilahna lamun di dieu gitu. Geus nyaho urang mah Instagram naon dieu urang propertina urang ieu. Urang ngajajal di dieu. Tos. Properti. Cukuna ke brek weh nu kieu mah badag di main ge. Lamun misalkan tos teu sanggup tinggal lembaikeun tangan ke kamera eta hiji 2 3 4 di lurah ya. Tinggal lembaikeun bae lamun teu kuat. Pasti kuat urang. Oh, geus percaya. Oh, geus. Selamatnya. Bah kek. Wayah pangbuka ke mata batin urang supaya urang neul segala macam deui. Siap? Siap. Astagfirullahaladzim. Kenapa ngesetan bibir doer hidung nih yo?
Kanyawan kuai pas batas ini. Hei, ieu presenter na. Hampura Pak. Hampura ya. Oh, geus. Urang penampangan sorangan. Oh, geus geura. Jableh-jableh teh gila. Marah ini kalau kayu. Sieun. Anang kieu jauh aing mukangku batu-batu. Cuma kaget aing. Banyak kok itu dengerin. Makan mau ringit mah kembur mau cewek aing. Kenapa, Mang? Pocong. Iya, aing pocong itu kieu. Bener dong, ada pocong ya. Oh, paling jual lumayan 20.000. Alah, kono kieu sieun. Jual 30.000 lumayan ya. Beas. Mang bawa di kadi, Mang. Selamat. Sorangan menang di uji nyali ya. Padas. Urang subtif ya? Seperti Menang urang ya. sorangan mendapatkan hadiah 1 buah sepeda oplet jeung sendal. Urang amat. Urang betul butuh eta urang semenang tadi urang. Lumayan. Kumaha? Bawa kurang pocong. Sieunang urang pieu he. Kunaon? Dulu bibirna ge jebleh dong rek nyedot urang bae. Doang na bibirna terlalu bating maraton. Ngalunjak media. Aduh. Eliminasi kowe batal deh jadi ieu na. Aduh, kumaha cenah bener sepeda urang ieu. Teu jadi. Gas, balik dari itu. Aing camplang. Oke. Untuk malam ini peserta yang keempat sebenarnya menang, cuman karena begitu ya tahu sendiri. Oke, untuk kali ini kita tutup aja dari acara Sanes uji nyali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kami dari US Channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ramadan ya Ramadan. Jangan lupa Satu